Masak ayam jeung lauk hayu besti tu nya ieu teh bungbuna meunang ngablender. Tong poho diasupkeun bumbu aromatikna aya salam, sereh, jeung laja. Tadi bumbu nu di blenderna nya besti make bawang beureum, bawang bodas, kemiri, jeung cabe, jeung cengek oge meh lada. Tu ieu teh nya si bumbuna geus seungit asupkeun ieu teh cai ngagolakna besti tong poho dibumbuan make uyah, penyedap, gula, jeung ladaku tuh. Asupkeun ieu teh nya ayam jeung laukna teh besti tuh. Bae antepkeun beh ngaresep bumbuna. Tong poho make bawang daun jeung tomat tapurulukan ameh tambah sedep tuh besti nya. Geus kieu mah make santen, santenna santen nu instan we nu praktis nu cepet tuh. Jadi kan cepet masakna besti tah ieu teh nya geus asak besti tinggal pareuman we komporna. Tuh geus kieu mah besti nya geus asak we ieu teh hayu besti nuhun tos nongton videona.